Cicing, dasar budak bangor. Lagi bawa ke mana? Ayo, pokoknya naon lu. Kayak di ditu nyari tanah mah. Jadi kan katewak makhlukna. Kejadian kieu teh geus ka 3 kalina. Lain perkara anu enteng kasus kieu teh. Ulah dianggap sapira. Padahal mata urang asup kana bui. Cik, Kang Polisi. Gerak tarungtik perkara ieu teh. Gerak tewak eta mangklukna. Nu mawi teu acan Pak Kuwu. Anak si Imi jeung baturna nu kamari ka tembong keur ngaradu jangkrik ge tos diinterogasi. Kekepehan teu ngaku. Daek medu cenah. Pami medu teh naon Kang Ulis? Bisul Kang Polisi. Tuh, bisul. Ayo. Punten Pak Kuwu. Manawi teh ieu budak anu kamari ulin buruan teh. Oh. Jadi si Raing nu ngalkeun ieu teh. Ih, entah Pak Kuwu. Taruh masa ada wing mah. Har. Pan kamari Raing ulin ngalbu jangkrik di buruan teh Win. Puhun Pak Kuwu, kamari gen Pak Polisi ieu ngaroskeun. Tapi daek medu mun uing ngalakukeun anak. Ngesomat balikeun deui ka indungna. Bejakeun ka kolotna, ulah senang alulin deui di kantor kitu nya. Nuhun Pak Kuwu. Oma bejakeun. Nuhun. Mangga Pak Kuwu. Ya. Ayo. Ya. Hese saksi mah. Kang Bebe, Mohon. bilih bade ngalajengkeun padamelanana. Beres. Mangga. Mohon dikarantin oleh teh. Mangga Pak Bu. Mangga. Kang Polisi, omat teangan deui nya. Sugan we anu apaleun sebeneran kantor ieu. Pami kitu mah abdi bade kantun Pak, mangga. Mangga. Polis, bereskeun proposal nu kamari nya. Mohon Pak Bu. Taikeun anggaran nya. Mohon mangga Pak Bu. Ya, sok.